Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Hud ayat ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'ahu jeung dararatang hu itu jama-jama rajul lalaki. Qaumuhu kaumna hu Nabi Lut. Yuhra'una bari tergesa-gesa rurusuhan ilaihi nyamperkeun ka bumina Nabi Lut. Jadi ketika di Nabi Lut seueur tamu lalaki nu kararasep nu gararantang eta kaum Nabi Lut rarusuhan daratang ka bumina. Sabab resep nempo tamu-tamu anu aya di bumi Nabi Lut atuh da di negeri Sam. Gararantang garelis eta mah daerah negeri Sodom Surya. Wa min qablu jeung eta ti samemehna oge kitu ti baheulana. Kanu anu bukti ya maluna ieu jama-jama kaum Lut ti baheulana sayiatin sok migawe kana sayiat kana perbuatan keji. Tegasna sok resep kalalaki deui birahi atawa nu disebut homoseks. Eta teh kaum Nabi Lut. Qala Nabi Lut nyarita bari ngahadang ka jalma-jalma anu ngabring nyamperkeun ka bumi Nabi Lut. Jadi ngabring teh kulantaran nempot tamu loba di Nabi Lut. Ya qaumi, hei kaum kami, saur Nabi Lut. Haulai banati, nah anjeun maka nyerbu kalalaki. Sedengkeun pan kuring ge boga banati 3 anak awewe. Bari kaum kami ge seueur bangsa awewe. Huna eta awewe teh pek kawin ku anjeun. Adharu lakum eta teh leuwih suci, leuwih bersih pikeun anjeun tina pagawean keji. Fattaqullaha mangka anjeun kudu takwa Allah ka Gusti Allah atawa kudu sieun anjeun ku Allah. Wala tuhzuna jeung ulah ngerakeun pideupin dina kaayaan kuring loba tamu. Ulah ngerakeun kieu cenah ieu teh pan itu kuring teh keur seueur tamu lalaki. Alaisa jeung teu aya mingkum di antara anjeun rajulun lalaki salah sahiji we rasyidun anu cerdas anu nyaho yen lalaki mah teu meunang ka lalaki kudu ka awewe kitu kudu kawin ka awewe ulah ngudag-ngudag lalaki. Saterasna qalu maranehanana kaum Lut kaum Nabi Lut ngajawab laqad alimta sanyana ari anjeun teh pan apa nu malana naon anu kukuring dipiharep pibanatika ari dina anak-anak anjeun mah min haki teu aya ti kuring anu hak atawa anu hasad kuring ngawin hiji ge. Jadi hayang sote urang mah katamu anjeun, teu hayang ka anak anjeun, teu hayang ka kaum anjeun nu awewe. Kuring mah lulumpatan ka dieu sote bubuhan di imah anjeun loba lalaki. Jadi resep katamu anjeun. Wa innaka sanyana anjeun ge la ta'lamu eta teh pasti apal anjeun. Manurid naon anu kukuring dipikahayang ceuk eta kaum Lut anu rombongan lalaki. Jadi mana ge pan apa urang ka dilumpat teh hayang katamu manehna hamangna make halangan ngahalangan make nawar-nawar anak anjeun nu awewe kuring mah teu hasrat ka anak anjeun teu hasrat ka kaum anjeun hasrat sote katamu anjeun anu karasep lu gararantang itu. Qala Nabi Lut ngawaler lau annali jeung lamun sanyana kami bikum ka anjeun kuatan boga kekuatan pasti ku kuring dihadang anjeun. Awi jeung aya panyalindungan kuring pikeun ngalawan anjeun illa rukni tina keluarga kami syadidin anu kuat. Jadi
hartosna Nabi Nuh teu aya kekuatan ti keluarga kami iwa ti muntang ka Gusti Allah kanggo ngalawan anjeun. Waktu sarita jami-jami urang nagri Sodom aneh resepna teh kalalaki deui. Jadi ka awewe mah cenah teu hasrat, kajeun budak anjeun nu tilu gaeulis oge teu hasrat. Kajeun kaum anjeun awewe anu ngajajar oge perempuan-perempuan teu hasrat. Hasrat sotenan ka tamu-tamu anjeun nu sok daratang ka anjeun. Tegasna nu sok berguru anu sok keperluan ka Nabi Lut. Tah hayang oge ka dinya kuring mah kalalaki deui. Tah dugi ka ayeuna negeri eta disebutna teh nagri anu pernah dihancurkeun ku Gusti Allah dibalikeun tanahna kalan azab anu luar biasa. Tapi ka ayeuna upami pamegat nu resep ka pamegat disebutna Sodom margi asal datangna eta prihati nagri Sodom anu aya di nagri Suria tegasna di nagri Sam anu jamina gareulis karasep luar biasa margi di dinya tempatna jelema nu palinter jelema nu gareulis afdalu min kulli alam saalus-alusna tempat anu ayeuna di negeri Sam teh daerah Suria Palestina jeung Libanon kalebet jami-jami anu gararanteng gararilis sadunya teu aya bandingna di eta tempat. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Sadaqallahul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.